Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi anu gaduh channel Dongeng Sunda. Abdi bade ngadongeng ku bahasa Sunda. Da abdi asli di Sunda nya. Atur nuhun kasadayana anu acan subscribe anu antos subscribe atur nuhun mugia dongeng abdi bermanfaat ya, kanggo ngahibur saderek sadayana anu aya anu nuju nonton channel ieu. Hampura nda abdi nembe belajar jadi YouTuber lah. Nuhunkeun dukunganna kasadayana karerencangan anu nonton video abdi, nuhunkeun dukungan subscribe-na. Anu acan subscribe di subscribe, anu atos subscribe hatur nuhun. Hayu urang kanu dongengna nyaeta Wakijan naek kalapa. Si Wakijan teh disuruh naik kalapa ku abahna. Jan, naon bah? Cok si Wakijan teh, ieu abah hayang kalapa cenah. Pangalakeun tuh di tukang di kebon cenah. Oh, nyantos kayak abdi nalabah. Cok si Wakijan teh. Si Wakijan teh nyelapkeun bae bedog dina beuteung teh ditalian ku tali rapia. Si Wakijan teh mangkat ka kebon kalapa. Lah nanggal kaluhur ulak ilik. Duh itu halus tuh kalapa. Cok si Wakijan teh. Si Wakijan teh naek bae lah terekel bae bari jeung mawa bedogna beuteung eta nya. Geus anjog di luhur teh si Wakijan teh muka bedog serelek bae bedog teh dibuka. Hari kitu teh si sarangkahna teh ragrag kahandap ragrag. Suarana teh kolotrak kolotrek keletrok cenah. Geuning enak ieu suara sarangkah teh cenah. Suara sarangkah ragrag enak, kolotrak kolotrek keletrok cenah. Hayang nyaho ku aing dicoba cenah heuh kaos aing diragrageun cenah heuh. Suarana kaos kumaha nya. Ku si Wakijan teh si kaos teh dialungkeun bae ka handap, lung bae ka handap. Suara kaosna teh gelebar, geleber, geleber. Duh, enak cenah. Mani enak pisan euy cenah suara kaos ragrag. Gelebar, geleber, geleber. Duh, suarana mani enak. Cenah heuh. Suara bedog ieu, suara bedog mun diragrageun. Kumaha nya ari bedogan beusi waluh enak ieu cenah. Diragrageun deui si bedog teh. Si Wakijan teh nyoba suarana. Ragrageun deui si Wakijan teh sot bae ragrag suarana teh kelentrang kelentring kelentrong. Duh, eta suara bedog mani enak cenah. Kelentrang kelentring kelentrong. Duh, ieu naon deui nu ku aing kudu diragrageun nya. Hayang nyaho suarana cenah.
hari gitu teh si Wakijan teh ngaragragen maneh aing nyohur lamun aing ngaragragen maneh kumanya suarana cenah. Wakijan teh ngaragragen maneh suarana teh kalayang gedeblug. Aduh, Wakijan atur nuhun anu tos ningali video abdi nungkeun dukungan subscribe-na anu acan subscribe anu atuh subscribe atur nuhun. Nah, lanjut nangkenya deui di dongeng Sunda Wakijan dina dongeng-dongeng Sunda Wakijan insyaallah anu leuwih sae deui anu leuwih seru deui. Ieu judulna Wakijan naek kalapa ngaragrageun maneh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.